Orang Sunda sing toesa nyangga dharma anu nyata seweu pajajaran muga tongka samaran sing tulaten jeung rumaksa miara pakaya memang sawajibna geten titen rumawa tanah pusaka titen kana harta banda moal kaduhung waktu jaga anulian mau bisa ngatur ngolah jeung ngariksa gembleng sauyunan singkil babarengan ngangkat darajat Ki Sunda kuku kuat diraksa di rumah pasti jembar wibawa Sunda. Sunda